A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi zal halfi ayyan ghayra ayyan kafi yustaqal waslun wa illam yustaqal al halfu mazrun wa abaw ayuh kazal. Wa ba'duhum sareng ari sebagian ulama nahwu a'raba eta nga'irabkeun ba'du mutlaqon kalimut wa fi zal sareng dina ieu ngabuang saudara sila ayan kana lafaz ayan bero ayin ari kalian lafaz ayin ya tapi eta nurut ber ius tapol lamun dihitung-hitung panjang wasilun naun tidak wa ilam yustaqal sarang lamun itu dianggap panjang fal halfu maka ari ngabuang saudara sila nazrun eta hukumna langsung wa abau sarang nolak para ulama nahwu ayuh tazal kana yen dileungitkeunana atawa kana yen diilangkeunana naon saudara sila insolu hal baki insolu hak lamun pantes al baki naon sesana liwatlin keur dijadikeun saudara silah mukmili anu nyampurnakeun yawasli wal halfu sareng ari ngabuah indahum mungguh ulama ahli nahwu asirun eta anu loba munzali tur anu narima jelas munzali tur anu narima jelas iya halus fi aidin mutasilin dina aid anu mutasil inin tasob lamun narima nasob ya aid inin tasob lamun narima nasob ya aid bifi'lin kalawan fi'il awasfin atawa kuwaso aman seperti lafaz man narjuyah qawluhu wa ba'duhum a'raba mutlaqan qawluhu wa ba'duhum a'raba mutlaqan artosna ayat sebagian ulama ahli nahwu nyaeta ngamu'rabkeun kana sakabeh lafaz ayun nyaeta ngamu'rabkeun kana sakabeh lafaz ayun tegasna kana anu opat nutos disebutkan tegasna kana anu opat tingkah ya sok sanajan ieu lafaz ayun dimudokkeun bari saudara silahna dibuang contohna seperti yu'jibuni ayyuhum qa'imun
Ra'aitu ayyahum qa'imun marartu bi ayyihim qa'imun. Contohnya seperti yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Ra'aitu ayyahum qa'imun marartu bi ayyihim qa'imun. Uluhu wa fi dal harfi ayya ghaira ayyat tapi ini yus atau waslu. Artosna deui beunang saudara silah isi mausul salian lafal ayun dibuang. Deui beunang saudara silah isi mausul salian lafal ayun dibuang. Lamun ieu silang isi mausul nate dianggap panjang. Lamun ieu saudara silang isi mausul ya dianggap panjang. Contohnya seperti ja'al ladzi huwa doribun misalnya. Ja'al ladzi huwa doribun misalnya. Ja'atos datang alladzi sa'anu wa ari alladzi doribun eta anu nenggel. Ya si alladzi zaidan kana si zaid. Nu jadi contoh ya nu jadi contoh saudara silah nate ya eta lafal huwa eta menang dibuang. Maka jadina engke ja'alladzi doribun zaidan. Terus dibuang ya saudara silahna engke jadina ja'alladzi doribun zaidan. Qawluhu wa illam yustatal fal halfu nazrun. Makumna lamun kaayaan ieu silah isi mausul salian lafaz ayun makumna lamun kaayaan ieu silah isi mausul salian lafaz ayun itu panjang. Maka hukum ngabuang saudara silah nate nyaeta jarang. Maka hukum ngabuang saudara silah nate nyaeta jarang. Dalam arti sakedik hukum. Contohnya seperti ja'alladzi huwa qa'imun. Contohnya seperti ja'alladzi huwa qa'imun. Eta lamun dibuang kurang lapan huwa, eta jarang hukumna. Contohnya seperti lamun dibuang ja'alladzi qa'imun tah kitu eta nazar hukum. Qauluhu wa abau ayuh kazal insol wa halbaki liwaslin mu'min. Qauluhu wa abau ayuh kazal insol wa halbaki liwaslin mu'min. Artosna lamun sabak dan ngabuang saudara sila. Artosna lamun sabak dan ngabuang saudara sila. Kira-kira aya keneh kalimah anu pantes dijadikeun silah.
Kira-kira aya kene kalimah anu pantes ana dijadikeun silah ku ayana babarengan sareng domir anu rujuk kana isim mausul. Ku ayana babarengan sareng domir anu rujuk kana isim mausul. Maka kemenang eta saudara silahna kurang dibuat. Maka kemenang eta saudara silahna kurang dibuat. Gambaranana, lamun kira-kira sabanda eta isi mausul anu dibuang saudara silahna teh aya jumlah. Karena lamun eta saudara silahna dibuang, maka moal bisa kanyahoan dina eta kalam teh naha ngabuang saudara silahna atawa henteu ngabuangna. Contohnya seperti Ja'allazi huwa abuhu muntorikun. Contohnya seperti Ja'allazi huwa abuhu muntorikun. Atau Ja'allazi huwa muntorikun. Wa qawluhu, teruskan wa qawluhu wa indahum katsirum munzali fi a'idim muqassidin inin tasob bifi'lin awna awasbin bifi'lin awasbin kaman narju ya. Artosna saparantosna Ibnu Malik beres ngajelaskeun kana ngabuang domir anu rujuk kana isim mausul anu tingkah rupa. Maka dina ieu bait mah Ibnu Malik bade ngajelaskeun kana ngabuangna domir atawa ain tegasna ain anu rujuk kana isim mausul anu tingkah nasab. Maka dina ieu baitna Ibnu Malik bade ngajelaskeun kana ngabuangna ain anu rujuk kana isim mausul anu tingkah nasab. Ari syarat ngabuang aid anu tingkah nasab teh nyaeta kaayaan ieu domirna teh dinasobkeunana nyaeta kudu ku fiil anu tam atawa ku fiil atawa ku sifat. Jadi sekali deui syarat ngabuang ain anu tingkah nasab teh kaayaan ieu domirna teh dinasobkeunana ku fiil nya kudu ku fiil anu tam atawa ku sifat dinasobkeunana. Contohnya seperti Ja'allazi darabtuhu. Contohnya seperti Ja'allazi darabtuhu. Ja'allazi ana muhyiquhu.
Bareng ja'alazi ana mu'tiquhu. Bari kaayaan aib bari kaayaan aib mutasil sareng anu nganasobkeun mutasil sareng anu nganasobkeun makumna lamun kaayaan aibna itu mutasil dina anu nganasobkeunana kakali deui makumna lamun kaayaan aibna henteu mutasil dina anu nganasobkeunana maka eta aib teu meunang kurang dibuat. Kakali deui maka eta aib teu meunang kurang dibuat. Contohnya seperti ja'alazi iyyahu dorobtu. Iya lafaz iyyahu iya lafaz iyyahu kebelang dibuang. Oge deui lamun anu nganasobkeun ana ieu aib lain fiil atawa lain sifat. Oge deui lamun anu nganasobkeun kana ieu aib lain fiil atawa lain sifat. Saperti huruf anu ngagirkeun kaya nih huruf anu ngagirkeunana eta mah ke aibna teu meunang dibuang. Geus aibna kurang teu meunang dibuang. Contohna saperti allazi innahu muntaliqun. Sakali deui lamun anu nganasobkeun kana aib lain fiil atawa lain sifat. Hayaning anu hayaning saperti huruf misal huruf anu ngagirkeunana engke ieu aib teu meunang dibuang. Contohna saperti allazi innahu muntaliqun. Contohna saperti allazi innahu muntaliqun.